udang dikubur tetela jalma jadi rupa-rupa kesarua jeung asalna sakumaha ge amanna hiji awak kaguruntun gulang-guling awak kungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga alim akur ari anu kaduana jeung babita ya bedana kana salat lalawora ninggalkeun bari dihajat tilu nu beuteuna kembung eusina ku seuneuh kana jakat eta embung akhirna bakal kaduhur ari anu kaopatna getih ngocorna bahamna anu kitu akibatna tejujur dina dagangna ari anu kalimana awak kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna ari anu kagenepna jalma gorowong beheuna saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna tujuh jalma teletahan nyerina teu katulungan kana bener teu nyaksian teu sieun ku pangeran dalapan ujung kiran parji nabi jilnana kana jina dilakonan teu sieun ku pangeran
salapanu beungeut hideung ari beuteung kembung pisan eusina ku seneuhurung harta yatim digugulung 10 corok jeung lepra nu nganyerikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka 11 jalma siungan ari beuteung kembung pisan nu kitu sok mamabokan jeung arak jadi langganan ari kanu 12 cahaya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur sae akhlakna judulna ieuna boman bade ngageuing pikiran sina inget kadauhan Nabi Muhammad junjunan kumaca ieu pepeling muga sing jadi panggeuing du Gusti anu ngajari siang wengina di api amin Allahumma amin amin Allahumma amin amin Allahumma amin amin ya rabbal